Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ada ieu teh beurang, tapi nemalan juga nu tengah peuting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman juga hudang sare ini. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Buar munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsa narata cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh krami antawis pameget istri nu lan nyontol Kangjeng Nabi. Sunuk waktu nyebut catur nyungsi pasini birahi supaya anu ti heula munggaran pakait ati sejasilih pikaheman sangsang badan titip diri dan mogi kauntun tipung laksana paneja ati supaya anu ti heula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang bangle tawisna ngahiji sagagang kembang kaheman sareng geui kembang kadede. Ingkang rai anu sejang ngambah sagara na rumah tangga neleuman leuwih ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi. Tong jejerih lamun seug menang ka peurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah mewah hamdalah. Dina nyacasna kertas bodas hidup duaan anak king sejam motretkeun karetegning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul lindu ieu matak timpuh sapalebatna ingetan lalakon mangsa katukan. Anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk diwuwuh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komodeui lamun rokok. Para asatidah kori-koriah mubaligo hormateun simkuring guru waneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lemur kades kadus RW RT BPDLB tur LPMD. Ibu mewah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dingding papak sarua moal dengan beda-beda. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, tari ibu pangawasan neangan naon. Bisa neangan picu. Cek ibu pangawasan dan neangan ilmu. Geratanya ka ustaz nu deukeut al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Nu jadi pertanyaan ibu boga ilmu nah geus jadi oncor keur hirup ibu da acan. Kabehanan age arapal ilmu bab tahajud geuning unggal peuting ngadon hees. Kabeh kita arapal ilmu sodakoh tapi naha fakir miskin diarantep nyieun masjid menang enceleng. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea naha ustad ge sok burger wae. Kabeh ge apal ilmu ge ilmu teh dulur. Ibu boga ilmu kasalaki teh kudu hormat tapi naha duit leutik nyakar wae. Berarti balikeun kana awak ilmu teh paingan atuh teu bisa moncoran batur dan moncoran awak urang ge cantang tu bisa. Teteh lain sakadar ibu nu nguping ka asup simkuring sarua. Matak di dieu urang teh nembongkeun lain kuatna awak, lain alusna awak, lain hebatna awak, tapi hakikatna mah urang ibadah teh jujur we bimbingan Allah Taala. Di mana atuh letakna ilmu? Tah dina tilu rupa. Hiji qalbi, dua qauli, tilu fi'li, qalbi hate, qauli ucapan, fi'li pagawean. Ulah wakan nuduh kanu jauh neang anu anggang korehkeun we dina awak sorangan cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana cenah bejana urang teh bareng jeung Allah tapi naha sakapeung mah sok bareng jeung hawa nafsu. Lamun bener Bapa jeung Allah kuring jeung Allah kudu katoong atuh sifat Allahna da geuning urang mah ari ngomong bareng jeung Allah tapi teu hohoak sesentak ngedeng-ngedeng ka batur mukakeun ai batur tinggal nanya Allah nu mana. Tah, jigana rada kahartieun beda ungeuk. Da ayeuna teh samata-mata ibu pangajian bareng jeung Allah wallahu a'lam. Kuring ceramah jeung Allah teuing, Pak. Jalma maca Quran jeung Allah nyao. Da teu saeutik jalma maca Quran rarasanana jeung Allah geuning eta geus maca Quran sombong.
Cikeng teh mana mang peuting maos Quran atuh leungit Allah tah. Ayeuna ibu pengajian dangdos sateker kebok di ieu tempat jeung Allah ateuy. Naha da kumaha engke hasilna. Lamun ayeuna ibu pengajian tuluy ngadon ngomongkeun ka goreng patutan batur tah berarti ibu teh lain jeung Allah. Jeung naon atuh jeung nafsu sorangan. Mata entong neang anu anggang tong nagujugjug anu jauh komo lamun nyiduh ka langit bisi lamokot kana beungeut sorangan. Korehkeun ilmu mah na awak urang qalbi qauli fi'li qalbi hatena qauli ucapanana fi'li pagaweanana. Ayeuna dina bibir pan dina bibir mah bisa nyebutkeun subhanallah kabeh oge budak TKG mampuheun mana atuh gawena. Dina bibir bisa nyebut alhamdulillah kabeh ge bisa mana atuh gawena. Dina bibir bisa Allahu akbar mana gawena. Dina bibir bisa la ilaha illallah mana gawena. Paingan batu rujit ka urang da urang mah pinter na bibirna leungit dina gawena. Well. Aduh. Da kabeh ge bisa nyebut bageur mah teh sing balageur sing sarwaleh. Dina bibir mah enteng. Tatangga dipangnyanungkeun kumaha ibu mapagahan ku bibir sing kuat sing sabar. Nah da ibu teu ngarasakeun. Coba lamun salaki ibu nu nyandung da pae harita deh. Jalma nu sangsara sing sabar we lain sing sabar teu dahar mah modar atuh. Jadi nyebut di balik kalimat sing sabar teh ibu ngajingjing beasna sing sabar maneh cenah bejana saminggu geus urang dahar yeuh beasa karung tah duit 1 juta ta eta sing sabar teh aing ngomong sing sabar sing kuat ngadon dicabok Pak. Naha eueuh pagawean kaharti beureunnya. Tah mata hese nu ngaran hirup teh di dinya boro-boro nunjuk kanu jauh. Boro-boro ngedeng-ngedeng ka goreng patutan batur. Awak urang ge antara hate ucapan jeung perbuatan jauh tanah ka langitna. Matak era jadi jalema tukang pidato kieu teh. Dai hate mah hayang eureun ibu. Ngandalah di kumaha atuh geuning batur teh loba nu percaya akeun bae we asal ibu ulah katipu ku omong kuring. Da ibu teh bisa sanjung ka heuring teh, bisa nyebut al mukarom, ustad, kiai, nana gerhana, eta teh sebenarnya katipu ku omongan. Dari aslina mah pan leuwih apal goreng patutna diri teh lain ibu, awak urang. Matak lamun ceuk ibu, aduh Pak Ustad mah kasep teh eta mah nyaan ibu. Ngan lamun cek ibu, aduh nana gerhana mah jujur teh eta mah abdi nolak. Nah nolak berarti ibu teh tempo ukur nempo bibir kuring can nempo kalakuan kuring. Ibarat ibu boga salaki geuning anyar keneh moal aya nupang jujurna mah caroge abdi karek 2 minggu antosan 7 tahun. Nah da jujur leungit gadebul datang. Matak nu ngaran hirup jelema teu cicing dina hiji darajat satiap manusia kudu ngamaklum kana kagoreng patutan batur. Qalbi hate qauli ucapan fi'li pagawean. Nabi wir subhanallah geuning batur nyeun gedong nyeri hulu. Nabi wir subhanallah geuning batur meuli mobil amek. Nabi wir subhanallah beletuk batur nyeun pila da si eta sakalor bari ngabudah. Nabi wir subhanallah batur meuli motor nah dari kubur situ. Lain Allah anu nyiksa, lain tatang anu nyiksa, sebenarnya anu nyiksa teh tah lakuning lampah sorangan. Matak tong sok tudang tuding ka batur. Awak urang we nu salah kupanasan. Qalbi hate qauli ucapan fi'li pagawean. Matak ceuk kuring oge sok awak urang akurkeun jeung hate jeung ucapan jeung perbuatan moal wani popolotot kana kagoreng patutan batur moal. Naha da sakapeung mah urang oge leuwih salah batan batur. Kuncina sagala rupa hirup adalah hate Pak. Ibu hayang beunghar hate siapkeun. Ibu hayang pinter hate siapkeun. Nu hayang jadi kades hate siapkeun. Nu hayang jadi pejabat hate siapkeun. Nu hayang jadi ustad hate siapkeun. Hate kucrut jeung hate bedegong hate buraung hate kotor mah tong ngarep-ngarep hirup bakal maju. Nah nu sangsara siksik melik sulit hati goreng pucuk sebelang bayah batur beunghar majarkeun nyegik. Batur beunghar majarkeun nuyul keur mah hirup sangsara nu beunghar deuk bageur kumaha bersedengkeun hatena kotor matak harta moal eunteup ka jelema nu sangsara nu hatena kotor tapi harta bakal eunteup ka jelema anu sangsara tapi hatena bersih.
Keur sangsara tudang tuding ka batur, komo beunghar moal teu ngaleyak batur. Tak berarti aya ilmu tauhid di dinya. Allah maha uninga kunaon harta teu dibikeun bongan sangsara wae kitu kalakuan, komo beunghar moal poho ka Allahna adigung ku hartana cilaka dijejak ku harta banana. Well. Kenah kadus aya ceramah kieu ti tukang nepi ka hareup teh ungu kabeh. Hayang pinter da lain kudu sakola luhur. Loba jelema sakola luhur tapi boloho. Asli Pak. Bapak-bapak sok baheula ka sakola SMP boro-boro SR gitu tamat. Tapi nah ilmu aya di bapak, kajembaran hate, kebersihan jiwa. Naon sababna? Anu bodoh saban geureuh wae ka batur, keur mah hirup bodoh tapi saban geureuh sia tah. Bari teu nyaho ilmu teh ngageungeureuhkeun itu salah ieu lain kitu tah. Keur mah bodoh katambah saban geureuh. Ku Allah teh bere we pinter, da moal teu sombong sia tah. Akhirna kapinteranana bakal loba batur nu nyeri hate, bakal loba batur rendah darajatna, bakal loba batur anu punung ku kapinteranana. Berarti nanaonan make jeung pinter nganyeri hatekeun batur mah berarti teu wawuh kana pinter nu sabenerna. Well. Aduh. Bener kabeh ge itu korban TikTok. Beda we well. Da adik ka ustaz sejen mah pan biheung kitu teh. Mun aya ustaz pan al mukarrom wilujeng sumping urang mah karek datang. Well. Daya da beungeut kieu mah beungeut akrab atuh. Eueuh beungeut Bang Emok gitu eueuh. Rarai akrab Pak. Ngahaja dai hirup mah heuh kudu kitu tabasumuka bil wajhika sedekah. Seuri anjeun kadulur anjeun adalah sedekah darasep meureun ibu lamun nempuh Ustad Amis Budi Someah daredeh ngeunah basa jeung carita raos. Lainnya mah kurmui Ustad dada dikitukeun. Beungeut dipasagikeun jiga nu gableg hutang sia tah. Tong peperiheuan atuh ku harta teu bisa sedekah teh ku seuri urang. Heeh well. Nya jadi hayang maju hirup hate, hayang bahagia hirup hate, hayang pinter hirup hate. Jeung jelema lamun geus cicing dina konsep hate na bersih tah hampura di dieu nu disebut kajongjonan hirup, tenang. Dihina, dicaci, dimaki bae we da kahayangna. Dek dedek batur pek, dek dihina batur terserah, dek dipitnah batur ge teu nanaon. Nah, sabab hatena bersih mah geus bisa nganjang ka akhirat, Pak. Walaupun awak cicing di dunia tapi pikiran mah geus aya di jero akhirat. Maksudna di dunia dihina batur terhina, tapi di akhirat mah bisa jadi mulia lantaran panghinaan batur. Mata ibu jeung bapak dihina batur di dunia sabodo. Da di akhirat mah sabar tina hinaan batur, maka ibu naik darajat jadi mulia ku panghinaan batur. Di dunia urang nyeri hate dihina batur, di akhirat bisa jadi nepungan kanu ngahina nuhun. Lamun maneh teu ngahina ka urang cantang tu urang mulia di akhirat. Well. Ngan anger bahasa kita hese. Dilakukan mah anger we dihina batur hayang nonyok. Tah ieu Pak jimat hirup teh geuning. Hate. Alus maca Quran, alus. Alus tahajud, alus. Alus salat, alus. Alus zakat, alus. Ceuk kuring mah can alus lamun hatena kotor. Alus maca Quran, alus. Lamun hate kotor jadi teu alus. Alus salat, alus. Tapi lamun hate kotor maka salat jadi teu alus. Miningan beungeut ku saweui. Ari salat jiga nu nya, ruku jiga nu heueuh, bacaan di hade-hade tapi tatangga nyeri hate ku bibirna. Allah nolak salat sapajodogan lamun dulur nyeri hate ku bibir urang. Weh. Da ieu mah ceramah kieu mah kasiniran sararege paduli teuing. Tah. Alus teh salat teh bahkan wajib kudu ngan barengan jeung hate anu alus. Maka lamun salat alus hate alus laku lampah ge bakal alus. Matak tinggal nanya ka awak ibu salat sabaraha waktu 5 barengan jeung hate nu alus. Kumaha barengan hate nu alus maka bakal bijil ucapanana alus cocok jeung bacaan salatna. Wajhatu wajhiya lilladzi fataros samawati. Alus bacaan salat berarti bibir urang ge kudu alus sanggeus salat. Ari bacaan salat meunang ngapalkeun lur budak SD ge bisaeun. Tapi ngala alusan bibir nalika urang ka batur ta eta mah lain meunang latihan, eta mah dumasar tina hate anu bersih.
Matak cekuring teu samata-mata jelema maca Quran bijil alus, teu saeutik jelema maca Quran tapi kalakuan anggang tina Quran. Aduh. Genahnya ceramah teh nya. Sugane kahartieun atuh. Tahajud alus. Barengan ku hate nu alus, maka Allah narima eta tahajud sabab sumberna hate nu alus. Tahajud alus unggal peuting ngan hate kotor. Tahajud ku Allah ditolak. Lamun aya jelema nyeri hate ku bibir urang, ku sikap urang, ku tindakan urang, ku perilaku urang, berarti rumus ibadah adalah hate. Sok, bari ngahulang, bari mikir, bari ungeuk, bari sadar sok. Mata kuncina teh hate, Pak. Ayeuna bawa kana awak bapak jeung awak ibu, ilmu bapak entong maksa ku batur kudu ditampa. Tah ilmu kuring lamun Allah mere ilmu ka kuring, da urang mah demi Allah teu hayang ditarima ilmu ieu ku bapak ku ibu. Deuk balik ju, deuk ngawangkong pek, deuk sare silahkan. Nah, ilmu kuring boro-boro ditampa ku ibu jeung ku bapak, dalah ilmu nu ngaran kanyahona otak kuring, ku kuring ge sok ditolak. Da apal innamal shadaqata lil fuqara, apal dalil sedekah mun di lemur kuring aya nu sangsara teu kabantuan, yatim teu kabelaan, berarti eta teh boro-boro ilmu ditampa batur, ku awak sorangan ge geus ditolak. Bener. Pan kabeh ge kitu sok. Ngaraku geura sok. Aduh, da urang mah tara nyindiran batur. Ngan jadi sadar we sararea. Pan ieu ge ungeuk-ungegan bari seureut teh. Kitu pisan. Mata kuncina adalah hate. Ilmu dibagi 3. Hiji nu karek wawuh kana ilmu, 2 nu geus bisa nyicikeun ilmu, 3 nu geus bisa ngamalkeun ilmu. Karek wawuh kana ilmu mah entong para katangtang para ketengteng batur salah. Ngaranna ge karek wawuh, jelema nu karek wawuh mah ibu oge wawuh ka salaki anyar rumah tangga kabeh ge dipuji. Coba ayeuna geus kararieu teh. Pan geus nyaho kartu salaki nu sebenarnya nya. Nepi ka bahasana kaduhung aing mah daek tuh. Karek wawuh. Ngaran-ngaran karek wawuh cai kolomeran ge dianggap lautan. Masalah leutik bakal jadi gede. Da karek wawuh atuh. Tapi lamun jalma geus bisa nyicikeun ilmu kana dirina, mal wawuh kana kasalahan batur, bakal wawuh teh kana kasalahan diri sorangan ku ilmuna, sabab ilmu fungsina keur ngoncoran diri sorangan. Komo nu katilu bisa ngamalkeun ilmu, jelema nu bisa ngamalkeun mah batur lebih alus batan urang, batur lebih hebat batan urang, batur lebih berilmu batan urang, sehingga ilmu nu aya dina diri dipake tawado jeung ngahargaan batur. Ya batur salah para katangtang berakateng tempo itu emak pret. Bapak ke masjid, kurumuy batur teu ka masjid, peletuk tina jendela masjid, ka masjid atuh oi, nyarieun tamu kos hirup 1000 tahun. Si eta leuheung lamun si itu nanya, ceuk itu teh maneh oge ka masjid teh karek ayeuna ai panetik geus tibareto. Teu sadar Pak, urang teh teu cicing dina hiji darajat. Bener jeung salah, daek jeung kedul, alus jeung goreng, manusia ngaranna ge. Nana gerhana sarua. Bener salah, daek kedul, alus goreng, pada mika boga, matak teu wani nyalahkeun batur. Nah, sadar diri, kuring ge osok salah jiga batur. Matak pertemuan yang paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku sudah bertemu dengan diriku. Kabogoh jeung kabogoh papangih malam minggu poe Senin ngahuleung sabab beak duit tengah peuting. Salaki papangih sataun teu panggih. Panggih jeung salaki ceuk ibu indah jarak sapoe. Aya 7 poe salaki teu usah ngajadoge mah jengkel we. Berarti teu indah. Da anu indah mah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku sudah menemukan diriku. Tah matak urang loba pasehat teh naon? Wawuhna jeung kagoreng patutan batur teu wawuh jeung kagorengan sorangan. Coba lamun wawuh kana awak sorangan, dihina batur diledek batur jug wawuh, namakeun jeung wawuh alhamdulillah. Sadaya puji kagungan Allah, bae we Gusti abdi mah nampi dihina batur diledek batur dipitah batur ge, da puji manu Allah lain nu abdi. Tuh geuning enteng eta. Nganaha atuh ari urang hese enteng, nafsu imeh.
Ibu geus geulis tekar kebok make up dipake blush on ongkoh rurat reret karena awak masang kaca eunteng geulisnya Pak turun ti imah koceak budak tetangga ya iya teh banget dek di kumaha teh budakku ibu moal teh di baledog ka dieu jang dikepret sia ku aing cing tanah hari ibu make jeung kasigeng pira kadar disebut ieu eta banget berarti lamun ibu raheut cokot cai uyah banyurkeun perih tapi tehangan anu teraheut cokot cai uyah banyurkeun moal perih kunaon ibu disebut ieu eta banget perih hate bongan ibu panyakitan naon panyakitna asa geulis bapak ka masjid daek cek hate moal aya lemur ieu nu pangdaekna ka masjid iwalti aing beletuk teh cek batur beh ka masjid waraduk pungkul gagabah sia teh nu ada nu koma teh aing tadi teh kunaon ari bapak panyakitan hatena ngarasa jadi jelema ahli masjid talung nafsu cicing di nu jahat katempo jahatna daripada nafsu cicing di ustad teu katempo jahatna teuing bahasana ge talung nafsu cicing di nu jahat katoong jahatna tapi lamun nafsu cicing di ustad moal katempo kajahatan ustadna bener cek orang kayak matak aduh nu ngaran bebengok nafsu mah hese dialehkeun matak geus engke mah nafsu teh nafsu amarah gentos ku nafsu mutmainah mun ibu keur ama ka salaki pan daripada keluar sasatuan si bagong si monyet si tulang gedang wirid lain doraka heueuh gentos engke mun ama ka salaki teh subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah al-fatihah keur ama ka salaki teh baca al-baqarah alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin tangkep ku salaki sadaqallahul adzim dina paehna ge meureun keur maca Quran sanajan aya hate nu amek ngan minimal bisa ngarobah nafsu amarah asup kana nafsu mutmainah nafsu anu matak picilakaeun jadi nafsu matak pisalameteun ada amarah mah tong dipaehan da bakal boga sararea ge heueuh nya tuh matak ilmu lamun jelema geus bersih hatena bisa nganjang ka alam pageto dihina batur dianggap untung dicaci batur dianggap untung dipitnah batur ge dianggap untung nah terhina di alam dunia tapi mulia di alam akhirat bahkan ibu bakal sadar kana diri didinya kecap alhamdulillah segala puji kagungan Allah bakal sadar oh puji manu Allah urang maledekeun hinaeun fitnaheun heukeun bae we kahar tos meureunnya tah ayeuna ibu pangaosan kieu entong ngarasa diri pangaosan mah jeung dibeja-beja teh kudu timorana ibu pangaosan atuh batur ge nyahoeun komo lamun distatuskeun kana Facebook mana naonan OTW ngaos bareng Ustad Nana Gerhana tuluy tatangga kudu bilang wow gitu Pak urusan hate mah kieu cicing daun teu bisa munian dunya cicing ieu keur nolak keur jadi tolak ukur ibu bersih tawah henteu daun teu bisa munian dunya tapi daun lamun apel kana panon dunya moal katempo nalika hate bersih bakal bisa lalajo ka alusan batur tapi lamun hate kotor cadu bakal bisa lalajo ka alusan batur leuwih alus hate beuki rujit kanu alus mangga raoskeun mun bapa nyieun gedong ati-ati isuk bakal aya nu ngomongkeun gedong bapa tong dilawan saha eta jelema nu hayang gedong ieu hajat cek nu boga hajat meunang modal cek dirina alus cek nu hajat tapi cek nu ngewa mah hajat kitu eueuh karamean saha eta tong dilawan jelema nu hayang hajat saalus-alusna kades nyieun program perdes keukeuh hareupeun jelema nu ngewa bakal kades pupujian paduli urusan naon awak urang jeung awak bapak teu urusan naon-naon matak tong sok kapancing ku kasalahan batur nu salahna boga dosa ku salahna ari urang sok ancur kana kasalahan nu sarua naon ku daek ngomongkeunana heugibah garelo duanana kita da aku ceramah kieu mah sahan rek teu ungeuk sok Pak
Batur nu nyieun salahna geus samet dosa keur baturna. Urang mah ulah miluan dosa. Batur dosa dina salahna, urang dosa dina ngomongkeunana. Ai bab ngomongkeun hukumna adalah gibah. Batur dosa ku salahna, urang dosa ku gibahna, garelo. Batur nu teu pangaosanana, nah ibu nu ngagosip bari keur pangaosan. Si eta mah bener nya euy ku tara datang bari imah deukeut. Yeh. Itu dosa ku teu pangaosanana, ibu dosa ku ngomongkeun baturna, deukna nahaon ngajerdog di dieu atuh. Kudu telak kudu telik ulah taluk lamun salah gancang tolak. Bahasa kieu mah hese Bapak. Ulah dianggap batur teu datang teu pangaosan teu boga pahala. Ibadah nu paling pantas hareupeun Allah lain ibadah nu katempo ngabringna, tapi ibadah hareupeun Allah ibadah anu katoong nyumputna. Nu teu datang ka dieu teh keur ibadah ngan nyumput. Kurumuy salaki, Pak, emak teu ngaos. Naha? Hiji teu acan aya izin ti bapa. Dua bisi bapa lapar emak teh nyangu we kupak kepek jeung nyamel segala rupa ayeuna mah urang tuang urang nada sareng emak ibadah lain eta. Tah ayeuna nu datang ka dieu nyangu acan. Masak acan, ayeuna teh salaki ibu teh kepelengkingan dina kursi. Nungguan ibu heubel-heubel teuing cenah pengajian teh pamajikan aing kuat lila kieu. Kurumuy ibu teh datang disentak harita keneh heubel-heubel teuing pengajian teh. Ibu amok naon sia nyarek kana pangaosan murtad hirup teh derepa seha Pak. Tah eta nu seuri tarik jigana pernah kitu teh. Saha ustadna? Nana gerhana, abong nana gerhana daek datang. Kumaha ceuk ibu? Sia cemuru ka ustad. Urang dibabawa. Coba nu teu datang, dahar balak kecerakan. Pak, urang lalason kulem, dekul kulem 8 bulan borosot teh budak. Matak ceuk kuring oge ibadah teh Pak, lain nu nemrak lain, nu nyumput. Ibadah lain nu nemrak. Selang batur ngocor di buruan urang, benerkeun teu kudu bebeja, ibadah. Ieu mah lain pan selang batur asuka imah coplokeun. Nu kitu mah lain ibadah atuh. Bisa capekeun. Mata kuncina hate. Bu ayeuna caang. Tah caang. Kunaon ibu bisa nyebutkeun caang? Ceuk ibu ayeuna caang, kunaon ibu bisa nyebutkeun caang? Katinggal. Dikumahakeun mah jeung katinggal? Dibuka. Coba peureumkeun. Da kuring mulai ngomongkeun panon, ngomongkeun mata batin. Paingan jelema teu bisa ngahargaan kana kaalusan batur, da panon batina teu boleh peureum keur batur. Beunta atuh panon batin teh geura sok. Lamun jelema geus beunta panon batina tah hampura bah. Kadang-kadang nu ngaran kahirupan bakal terjadi. Batur leuwih hebat batan urang, batur leuwih mulia batan urang, batur leuwih keren batan urang, sehingga diri bakal mampu ngajen jeung ngaragangan batur. Atupun kejadian ibu teh dihina, diledek, dicaci, dimaki, lalajoan buah buruk. Buah buruk teu kudu ditaekan, buah buruk teu kudu dipetik, buah buruk teu kudu diala, buah buruk teu kudu dieuneuk-euneuk, kacape-capetan agak kabeak-beak, nanaonan melaan buah buruk. Nu buruk matungguan rag-rag sorangan. Ibu dihina, dicaci, dimaki, keur nanahawan make jeung kudu dilawan ka darah-darah tinggi. Engke ge nu ngahina ibu eureun. Tah. Geuning cenah aya urang mah diomongkeun ku batur teu eureun-eureun. Engke ge eureun. Di mana geus nyarieun huntu. Nu aya ge ngaran haharurungan. Wah, si eta mah cager cenah nyeur huntuna ku dokter engkun, geuning anger ngomongkeun keneh ka batur, engke ge eureun. Di mana geus modar. Ngan piraku urang nyieun kagorengan nepi ka tungtung alam panghirupan. Cing atuh Allah mere umur teh supaya urang ngomean hirup, lain kagorengan digubug nepi ka akhirat. Hartos ya.
Matak ibu nu goreng jeung dulur bubar ti dieu tek leukeur meulah jantung hampura kitu kadenge pisan ketisinana gerhana ceramahna karaos kana hate emak boga dosa baheula ngomongkeun maneh hampura bisi emak isuk maot ai maneh geus ngahampura mah Balungbang Timur Jalan Gede Sasapuan moal geuneuk jeung maleukmeuk ta eta kadang ngaos teh ibu ka salaki goreng balik ti dieu tangkep aya kalakah seuri coba cek salah kita kunaon ai maneh balik pengajian jadi lebay neutek leukeur meulah jantung moal dibalikan deui kasalahan anu geus tah ieu maksudna ngomehan awak teh nu sok ngomongkeun batur engke malatihan batur nyieun salah geuwat rapetkeun bibir kurumuy tatangga ngajak ngagosip geuwat cocokan ceuli lep iya hakikat hirup teh Pak dan nepi ka iraha ge teu kitu mah deuk iraha nyaan matak lalakon kahirupan setiap manusia kuncina adalah hate bersih artina kosong jijing hate bersih artina kosong lamun diantara ieu nu hadir geus ngarasa kacician elmuna geus ngarasa boga ilmu cadu kudu bisa narima ilmu batur sabab diri geus ngarasa bisa nu aya ngadon eah-eahan deh ceramah kitu aing ge bisa atuh nah lain ku babatok sia teh makejeng nitah urang kosong Pak jersok bawa kana angka kosong bisa dibisakeun alus dialuskeun daek didaekeun pinter dipinterkeun mampuh ge dimampuhkeun berarti urangna saha mangga emutan bisa dibisakeun alus dialuskeun daek didaekeun pinter ge dipin urangna saha geuning matak jelema naon mah jeung kudu diaku nana gerhana cek ibu pinter teu ngaku kuring mah Allah we keur nitipkeun kapinteran nana gerhana viral pret naon viral beger ge hese talung jadi kadus teu viral dek beger jeung 2 jeung 3 ge moal anu mangihan coba urang datang selfie Pak Ustad yai mata kriweuh jadi jelema viral teh mata hirup pas stop lamun can butuh entong hayang jejeng Pak lamun can butuh entong hayang kunaon batur kunaon urang osok susah osok teu jongjon osok kacau pikiran teu butuh hayang teu butuh ku gedong gede dredeg nyieun nganyuk kabang gede gedong hulu jangar teu butuh ku mobil tapi hayang maksakeun nganyuk 5 tahunan mobil gagah aduh disetiron heheotan udud ongko tanggal 2 genep leng darah tinggi jadi teu butuh tong hayang dalam ku ibu dicatat ya bahasa kuring jadi pedoman hirup sebenarnya teu butuh tong hayang heeh ibu gresok damel ka sawah ngabedung ukur butuh dahareun ukur sakitu samisting deungeuna pedah entong make jeung ngagugubug daging komo make jeung hayang apaan sa nyadeuk naon keur bensin teu boga nyetiran teu belul ai mobil hayang narek dijugrugeun tuluy deuk ka sawah batur digubug kitu teh mobil deuh na sa ararane hirup teh matak mun teu butuh tong sok jadikeun pedoman hirup tah teu butuh tong hayang hajat da teu butuh-butuh teuing background kieu ku terpal ge jadi teu butuh dangdut teu butuh bajidor teu butuh ibu da hajat mah butuh lagi ngan 5 panganten lalaki panganten istri wali saksi ijab kabul beres moal aya naon-naon atuh eudeuh cenah pangaosan hadirkeun jamaah ku kuring diumumkeun da isuk teh jongjol da hayang butuh henteu hepek gugu tabuh bajidor joget miluan 2 poe beres hajat jebleh di masjid ditanya teh kunaon mang ceurik
kieu cenah takdir Allah teh yai nuding Allah entong sok nyalahkeun Allah jebrod mata kahaya kahartos rubina ieu teh pelajaran bahasa Sunda cek Sunda mah gerak ukur badan sakujur gerak tilik diri pribadi pek hisab amal sorangan ngukur awak ku baju urang lain ku baju batur kira-kira hirup jelema leutik entong sok beunghar teh mungkin we hirup nu leutik ai urang mah hirup kokoro ai gaya bebeakan kamarana gaya batur make kongkorong urang make batur gelang urang make aduh gaya si eta kongkorong batur bisa diinjem da bisa dijual kongkorong urang teu da tina lajada ladang tina COD melaan naon eta gaya kamarana gaya benernya alhamdulillah Pak kahartieun ya ceramah teh Gusti nu agung mata enggeus hirup mah tarimakeun anu aya teu kudu melaan gaya karibeuh-riweuh sok pikir ku ibu melaan gaya moal aya tamat na moal imah 4 meter pasagi hayang 12 meter pasagi geus boga 12 meter patagi hayang ditaekeun geus ditaekeun hayang 3 geus 3 hayang 4 rek nepi ka paeh kikituan iraha deuk nyieun kasenangan hirup matak hakikatna paingan kasangsaraan jadi alat kasenangan paingan beunghar can jadi alat kasenangan jug tanya kades bisa percaya kades geus jadi kades tanya dirina tenang teu bupati geus jadi bupati tanya dirina tenang teu tenang kene tukang macul Pak geduk-geduk 50 balik ka imah heheotan dekul mandi cicing nagolodog odod tembo kadus udud we tapami palih dieu teu garaduh jiga nama teuing sarusah kita ukur nana gerhana pek ukur nana gerhana sapoe ieu dus 5 panggung ceuk ibu untung sok ngaku aduh 5 panggung dikali sagede kitu ge sagede kitu kitu pan ibu memikirna da katempo tina beungeutna atuh padahal hakikatna lain kitu jelema nu loba duitna maka kudu loba amal tina eta duit jijik jelema nu loba duitna kudu loba amal tina eta duit naon hartina loba duit lamun tatangga sangsara teu kabelaan naon hartina beunghar lamun yatim teu kabantuan naon hartina jadi pamimpin lamun aya rakyat sangsara nepi ka kalaparan cucungik sia hei pamimpin nu bakal dipenta pertanggungjawaban teh tah keheul atuh da tah keprokan saurang euy tah eta mah nu tukang mah keprokna teh taklid ka dieu tah harda bener atuh Pak matak ceuk kuring ge guguru nu ngaran hirup lain kunaon Bapak Huyang cing panyungkeun bantu di ieu atuh di pasien ngaleut iya Pak aya jok ieu heula aya nu caket teh dia Abah tong maksakeun bah puyang balik dia besok balik dia nyala tadi dia bari iya tuh bari sok ibu ka dieu deui yo dia we istirahat sok ibu bilih bade sok ka dieu deui lamun can butuh tong eta we apalkeun mah can butuh tong sakitu ilmu teu kudu luhur-luhur teuing nah butuh lega imah teu kacape-cape ngepel naon atuh nepi ka butuh lega dada nu boga imah
karena nahawan lega imah eueuh nu nganjang berarti sempit dadana nu ngadoakeun ti garoreng teh singku garong singku bangsat hari ibu gerasa kongkorong pagede-gede da lain butuh hayang pamer bari dibeja-beja ka tatangga ieu teh 60 gram hargana teh geuning naik 1.400.000 kumaha ceuk tatangga saha nu nanya genok lur nya mata kira-kira teu butuh tong hayang bab rumah tangga butuh hayang cing butuh hayang lamun hayang bakal hayang gonta-ganti da judulna hayang hayang sumberna nafsu lain Pak bab rumah tangga mah butuh nah bapak butuh ku ibu butuh ku bapak lain hayang dah hayang mah ibu keun aku goreng bu kideung jadi bodas lempang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelol orok ge eueuh huntuan kusabab teu butuh jagong bubur taina bapak huntu geus beak ngadahar kacang nah da isuk tepan ka rumah sakit kowowong da teu ngarti kana pangabutuh mata ke rumah tangga teh lain ka hayang pangabutuh hayang naon atuh jeung butuh naon tadi rumah tangga teh butuh tilu sakinah mawadah warohmah lamun hayang sakinah mawadah warohmah jawabanana lain dibatur lain dudulur lain tatangga lain baraya lain indung lain bapak jawabanana adalah dirina sabab rumah tangga menangna rumah tangga teu kapaksa rumah tangga eueuh nu maksa celik putih jeung calak herang menang milih dirina matak lamun boga masalah kumaha ceuk kolot da emak mah baheula ge teu nyarek jeung teu nitah kumaha maneh we da ai hate mah hayang teh maneh teh ka ustadnana ngan hanya kawe nana gerhana mungeun ka maneh da maneh ge embung kana gerhana karek emak we nu boga kahayang berarti teu butuh modal atuh modal sugan kageulisan modal rumah tangga deh golis ibu ge baheula bentangna di Lamajang pan cobi mana bentangna teh geus rumeuk leungit bentang lain geulis berarti da geulis mah relatif 30 ka handap geulis 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis boga budak hiji gumelis 2 cumentil 3 pakusut 4 abut-abutan 5 ngabeukahan awak salaki mah nalakope kana tabang da kaseredkeun beletuk teh ceuk salaki gede-gede teuing atuh awak teh kasigeung pan lewat ka kantor desa ka Pak Ade Pak Ade Widi bade senam dreg-deg senam tuh dua anu ocang angge teh geuning 2 tahun senam cinta ibu bade naon senam hayang langsing nah ada 3 tahun senam teu langsing kalah kebeuki meber nya Bandungan ku bapak nu sok senam beres senam liliwetan goyobod comro misro nah ada akhirna teh nah salaki meotan ngabatin nah mikiran hutang urut baju senam matak lalaki boga modal rumah tangga tarima abdi nikah kaputi tegas bapak nuwastana yang titik-titik artina lalaki kudu bisa narimakeun lain keur langsingna wungkul kagemrotna ge leg-leg sabab rumah tangga lain ibarat bobogohan keur bobogohan mah ibu ge bener ngalaman jetot ti tajong kumaha ceuk kabogoh sakit geus sidik getihan ditanya sakit hayu atuh urang ka puskesmas bawa ke aing meuni bawa ka puskesmas geus kieu tah jetot ti tajong ta eta batu eta cokorna leuh saeutik mah tuh leungit bogohna keun kalem hayang nyaho lah ini ulin-ulinan ke taman langit mau motor beberek-bekan mogok didorong kuduaan hujan majarkeun iindiaan coba geus kolot kieu motor mogok turun ibu pangheulana dijejak motorna ceuk aing ge ganti atuh pokona nu seuri rumasa tuh heueuh nya artina berubah Pak matak sakinah teh kanyaah anu teu robah lamun kanyaah mung robah antelkeun eta kanyaah teh lillahi ta'ala kudu karena Allah dek baeudna pemajikan dek gorengna pemajikan dek adat rugsakna pemajikan tetep nu ngaran lalaki tarimakeun sebagai ujian hirup bawel pemajikan sujud syukur alhamdulillah ya Allah ya Robbi gaduh bojo ku bawel-bawel teuing
abdi nampi ya Allah lumayan teu kudu ngukut manuk teu kudu boga radio teu kudu boga TV tinggal toel juk tememeu keren geuning nu bawel teh da abdi keung lamun dibere pamajikan anu pego. Naon eta puncakna ilmu adalah hikmah matak entong wakasieun ku nu bawel hikmahna gede. Jual radio jual TV sok mah gitulah hitung-hitung lalajo film drakor we. Baeud pamajikan toong hikmahna kunaon make jeung baeud entong ditanya dan ukur baeud ditanya mah nyegag kunaon mamah baeud kumaha cik ibu kusia pertanyakan karena awak urang aya naon awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang antep nu keur baeud mah tong ditanya tanya awak urang boa-boa baeud teh karena urang toong bapak padaringan oh kosong meujeuh baeud toong lipstik geus dicokelan ku bilik meujeuh baeud toong wadah geus ngumpul di sisi tengahna dekok meujeuh baeud toong parfum ces ukur hawana wungkul meujeuh baeud toong spray teu ganti-ganti ti anyar kawin nepi ka boga budak tilu meujeuh baeud toong bilik malolongo toong deungeun sangu eueuh toong budak ngadat teu boga duit lol nu nagih rabeng oh pahingan baeud pamajikan jadi bapak nu ngarasa dosa anak batur disiksa kitu kumaha ceuk bapak aing nu gede salah geuning pamajikan baeud teh peringatan ti Allah keur aing mikir cokot duit pak yeun solusina gek diuk gigireun pencetan leungeunna pan ngajarete ibu cicing ngelo tong amek bikeun duit golerkeun ka pamajikan nu keur baeud teh geuning heureuyan tawel-cawelkeun kana gadona tong baeud wae atuh tah acis 2,5 juta da langsung meneleng nangkep lain tadi inilah rumah tangga katimbang di baeudan deui pamajikan baeud bapak baeud pan haram jadah duanana komo ngagugu nafsu lalaki mah kunaon ai sia bagong baeud wae geus kacau pamajikan cerdas atuh sanajan gede amek aduh nyebut bagong mane mah teu sadar berarti aing hees peuting teh jeung jaluna budak jadi naur oh mamah bagong bapak bagong ari abdi anak begu jang matak sesegrok kabeh gagal sakinah mawadah. Mata rumus sakinah mawadah warohmah adalah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah deuk mereka alusan rumah tangga yufaqihu fidin. Lamun duanana surti ngarti dina agama. Maka agama boga persyaratan keur lalaki jeung keur awewe. Lalaki arijalu qawamuna ala nisa, salaki adalah pamimpin. Ngaran pamimpin nu alus adalah pamimpin bulung bung jalan rahayu ngembat jalan nala rabi ada orang yang apa lama jangan osok gituan awor kedal ucap amal nyubadanan kewajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka batin Asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepil simpen di manah nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu meureudi. Itu ibu-ibu nu di tukang pak karena gosip kieu cenah dus teu sangka cenah nagara keur makasep alus sorana nuhun bu nuhun aya dia ngomong gitu kat kadenge pisan nuhun nuhun malahan mah ceuk nu tukang kieu eta cenah nu dihareup ku eueuh kahideungan hek bere ceuk kitu. Islam ngabogaan ciri-ciri nu moal pahili omat Asep ulah lali patokan tina agami
Wur awur kembang malati, wur awur kembang kasturi, wur awur eueuhnya kembang kahemang. Wur awur kembang kanyaah, wur awur kembang kadedeh, hidup tina kanan bagja, ayeuna ngarumah tangga runtut raut sauyunan kacai jadi salewi, kadarat jadi salogat. Wur awur pun bapak nu capena urang, bapak teh nu hajat sing parak milik deket rezeki anggang balai. Tapi bapak teh pan mapatahan rumah tangga ke anak teh kudu harmonis. Talamun di mana bapak mere pamajikan ge ajak. Wur awur beasna di awur awur, awur awur beasna di awur awur, awur. Si mamah ka mana neng? Awur beasna di awur awur, awur awur beasna di cing atuh dus balakan wur awur, awur awur. Kira-kira eueuh ngeclok anu hajat beasna di awur awur, awur awur beasna di aya deui teh awur awur. Boro-boro ibu nu ngadenge urang hayang suri teh. Nuhun banyak sing parak milik dekat rezeki anggang balai. Jangan cek istrina, can abdi hoyong didoakeun. Real. Aya mah doa khusus nu mere atuh. Aya nu teu mere mah sok we lah ngadoa sorangan. Naon makna napa simbolna? Ngawurkeun beas. Jadi tugas lalaki teh sing bisa ngabur ka pamajikan matak cirina beas diaburkeun tah eta makna hirup. Lain beasna makna hirup mangawurna. Jadi lalaki teh tugasna sing bisa ngabur ka pamajikan, ngabur lahir ku dunya, ngabur batin ku agama. Ngabur lahir ku dunya imah pageuh baju teu dahar seubeuh, hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan, tah eta tugas lalaki teh. Tempo ibu-ibu unggek ongkoh keprok ongkoh bari ngagerenyem na hate kadarenge teu cenah. Ai sare hayang jeung nu seungit aya dimandian ku sabun ganu. Palingan asa hees jeung domah Garut atuh. Lain salah pamajikan, pan arijalu qawamuna 'alan nisa teh lalaki. Berarti tugas lalaki teh ngabur ka pamajikan dunya. Imah pageuh baju teu dahar seubeuh. Jongjon ibu. Tuh kupingkeun Pak jongjon. Tah jongjon bahasa Qur'anna disebut sakinah. Cek urang oge da bener atuh. Dua nu diaburkeun es bonbon. Naon eta? Pait peuheur ladah haseum rumah tangga bakal karampa. Apaan es bonbon mah aya nu amis aya nu peuheur. Aya nu lada bahkan. Pahitna peuheurna ladahana haseumna rumah tangga bakal karampa. Maka sing kuat mentalna. Di mana amis rumah tangga? Mimiti. Minantu teu usaha mitohanya sok jang wios teu usaha mah. Urang tuang nedak jeung bapak. Apaan pamajikan aja murileng ngaburileng. Ira harek mikirna atuh kitu-kitu wae. 7 tahun teu usaha. Arek bapak ngomong kitu sok jang wios teu usaha moal. Kurumoy mah hayam. Kor dedet bener hayam barang lebok beki usaha tara bari gigireun minantu mata isukna teh hayam teh leungit nah dicekekan ku minantuna mata keukeuh nu ngaran lalaki mah wajib ikhtiar wajib usaha lantaran aya pamajikan anak batur nu kudu dibungahkeun saperti ngabungahkeun indung bapana ka anakna. Heeh tah nya filosofi hirup cek kuring kolot baheula. Matak lalakon ngaburkeun beas sing bisa ngabur ka pamajikan lahir ku dunya batin ku agama. Tah agama ge perhatikeun lamun ibu bade aya pangaosan bapak ngageuing mah wartosna aya jadwal ngaos. Nah teu acan ibak bade ngaos. Teuing lalaki di urang da eueuh nu kitu. Mah gerana tepan subuh.
lahir mamah ku bapak di Paraban, di Bajuan, di Imahan, eta mah sakadar lahir bakal ditinggalkeun, tapi agama nu bakal marengan karena jiwa mamah netepan mah. Aduh, genah mah mun gablek salaki gitunya. Hayang ibu boga salaki gitu. Entong pan enggeus. Ah, kacau hayang ya. Dek diganti gitu. Ah, amit-amit. Entong. Sun kening pamajikan teh ku bapak teh dek salat subuh teh pan bapak mereka masjid. Bray nempo pamajikan naon bapana bapak bade ka masjid mamah wayahna kedah tos wudu engke wangsul urang tuang babarengan indah parumah tangga teh lamun nepi ka kitu keur panganten lain keur bapak keur panganten da bapak mah geus kagok cobaan ke subuh cium pamajikan kumaha pamajikan so ustad teuing lah ngawur lahir ku dunia ngawur batin ku agama perhatikeun agamana. Waktu puasa mah omat bade aya saum persiapan bade wudu ajarkeun ku bapak salatna ajarkeun ku bapak ieu teh kabehana ge tugas lalaki tapi sabalikna ibu tugasna teh rasakeun kacape kalungse karipu salaki duit ti salaki rasiko ti salaki pake dangdan ge keur heunyaan teh cikan aduh ieu parangaosan malami bareurem wedak diangge sarareungit hayang nganyang urang ka imah ibu nah kieu keneh penampilan daster nu merengkel handapna kancingna warna-warni 15 siki jiga partai cobloseun buuk ditalian ku kabel. Jadi lamun disimpulkan duit ti salaki pake dangdan ge keur salaki tah kanyataan mah duit ti salaki ai dangdan keur batur mana buktina kaulemaan jiga ratu di imah jiga babu di kamar papan jiga hantu eta ku sagala dipake beungeut make pupur panon make bonteng bibir make tomat buat asa ngeukepan jus atuh da jadi sakinah mawaddah balen keseimbangan lalaki tugas lalaki ibu tugas ibu idza nadorta ilaiha saratka direret masket di tempat pikasanueun imut lucu ngagalenyu someah daradeh alus budi hade basa ibu dua idza amartaha atau atka tugas ibu teh ngagugu kanu jadi salaki di balik perintah suami ada perintah Allah di balik perintah Allah ada surga yang dijanjikan mata istri soleh mah ibu istri solehnya ya istri soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas punten abdi keur ngomongkeun istri soleh lain ngomongkeun ibu istri soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas talamun merek ieu tah tibalik keur buringas dititah ngadak-ngadak pan abdi mah keur ngomongna istri soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas mah ka mana kulem naha tunuh wios bapa miwarang mangga bapana juga buringas mangga bapana nah bet kitu wawuh kana akhirat di balik perintah suami adalah perintah Allah di balik perintah Allah ada surga yang dijanjikan teu kabita ibuku surga tinggal ngagugu ka salaki nu soleh teuing ieu ka mana mah sare atuh jam sakieu mah lain ngebecos wae kana TV da listrik pareum mah aing deui lain bapak rek nitah naon ninyuh kopi dapur jeung maneh deukeut jeung maneh manja teuing hirup teh lah kos lain lalaki yai gagal gede jadi pamajikan gitu idza amartaha atau atka di mana dititah wajib patuh hafizat kamali kawa nafsi kudu bisa ngajaga ngariksa awak sorangan jeung kahormatan nalika salaki eueuh teh kunci jendela kunci kamar kunci pantau cicing we ibu teh ngablu teh naha terjadina rumah tangga kacau na rumah tangga lantaran ibu berkomunikasi salianti jeung salaki akun bae we cenah da WA-an yah WA-an blokir mun bisa mantan teh atawa ganti ngaranna Pak lamun lilis jentos Udin kebeneran Udin telepon kumaha ceuk ibu Pak Udin telepon ngagebeg bapak jantung ngageder nah da apa lilis Pak tata mah kadus yang kitu teh. Pariksa apehna. Nu abdi teh. Nu abdi mah aman. Nah aman tengah penting ke pamajikan. Top rek dipariksa. Nah nu rahasia mah di jalan di pupusan geuwat. Hafizat kamali kawa nafsik sing bisa ngajaga ngariksa awak jeung keluarga nalika salaki keur teu aya. Maka tugas salaki bakal kacumponan, tugas ibu ge bakal kacumponan.
Latagdob ke lalaki pamimpin mah teu meunang gede ambek. Nya lalaki gede ambeknya teu meunang gede ambek. Sodikin ke lalaki sing jujur, sobirin ke lalaki sing salabar. Yang hareupan pamajikan teh aduh makhluk paling kuat di muka bumi ieu tah. Kajeun salah datara serah bongkokan. Kajeun ibu nu salah tara serah bongkokan egoisna nongong bari sidik manehna salah. Ditoel teh ning eta butuh keneh ampun matak naon lamun ngalehan heukeun urang mah lalaki urang ngalehan matak rata-rata dina rumah tangga 1000 jelema dianalisa ternyata dina rumah tangga nu babari gede teh ibu nu babari leutik awak teh lalaki si horeng ngabatin. Ari ibu boga masalah tinggal ngomong salaki mah pandek diomongkeun sieun pi omongeun nu akhirna digenggam dina jero hate kitu panya urang mah nya. Heukeun bae da lalaki mah kudu bijaksana. Lamun samel lada tong dicarekan. Pamajikan teh nyieun samel teh meunang ngarekuh, meunang capek, meunang lungse, tuluy ku bapa dihoak. Lada-lada teuing, isuk teh jadi mung nyamel. Mah nyamel aku sia teh kamari kitu kapake. Tah nyieun solusi. Lamun samel lada teuing, cokot termos, banyurkeun. Engke salaki pamajikan nanya, ceuk pamajikan, "Ba, naha di banyur?" "Hayang angeun cengek." Teu paseanya. Yeun ibu nyieun cikopi kerebek kana uyah. Kocekeun jeung cikopi. Salaki kudu bijaksana. Pan mah nya cikopi pangset. Tong dihoak, tong disentakeun we antep. Geroan ka dieu mah aya naon bapana? Heuh da kuring mah butuh cikopi teh lain loba kieu. Hayangna ge sasenok we keur masihan ti korok. Lamun dipicieun jadi mubadir bapak tengah hargaan mama. Kedah kumaha atuh urang beakeun we kuduaan. Suruput ku pamajikan diinum karasa pangset ngagabrug harita keneh geuning bapak pangset tinggal kieu muhun teu pasea naha lalakina bijak geus abdi rek init hah naon cenah Pak nya bae we naon urusan jeung asar da abdi nang rek init deui kabalean nah. Oh atuh da kumaha nya keun bae sakitu ge nu penting mah mucekil we sing aya hasil saalus-alusna ngomongkeun agama saalus-alusna nu ngadenge agama keukeuh nu alus mah nu bisa ngamalkeun agama kuncina mah balik kabeh oge kana hate ari hate kusut hate goreng mah beah pangaosan ceuli ka mana karep heueuh hari ibu pangaosan neangan nu alus neangan nu goreng kabeh ge alus mati Allah lain ti jelema kaalusan mah sumberna ti Gusti Allah bener Bu mun kagorenganna sumberna ti jelema tah lamun ayeuna ibu balik pangajian juk kieu aduh bapana hapunten nya emah gaduh dosa berarti ibu teh bener nyokot pangaosan lamun kieu bieu mah pangajian eta ustad ku yai ku rujitna eta nerangkeun tah berarti ibu teh neangan kagorengan keur naon sih meblek tadi di dieu deuk ngomongkeun aing mah tuh keren banyak tuh ngeusan sakitu rek init sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamri hampura nu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang muga-muga ieu si Neng rumah tanggana sing sakinah mawadah warahmah atuh ibuna ramana kegian teh duit gede moal bisa ku 50 juta 70 sing kagentosan deui ku Allah lamun teh mah henteu teu kagantian heuh sing jadi nilai sedekah we muga-muga Allah maparin kabungah dunia miwah akhirat. Ibu-ibu ge sing garade milik tong garade hutang komo garade wadul billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia